Aduh, iya pare berak si Haji naon asa tereh ku gedena ye euy. Asa sakolek, Pak. Tereh bijil parena teh euy. Ngerokok mah bareng, kopi oge bareng, tapi naha mun balik nak sok mawa korek. Goblok mau balik kayaknya nah. Pokoknya mah mau gagal. Haji geus papalakan mau gagal. Kayak joki. Sekolah kenaon eta? Gubuk naon eta? Aduh, cicing gidinya deh. Mau balik. Aduh, koplok maneh bawaannya ieu cicing di luar sawah urang. Meni reuwas maneh Haji, ya Allah. Ieu teh urang teh nangtung di leueur galengan nempo sawah. Koplok, ulah cing di luar sawah Haji. Engke mau jadi, komo di kangkanganku maneh mah. Engke anu aya ngelok deui koplok. Sia mah kayak rugi beren Haji teh. Cicing di sawah ge meni ulah komo deui galenganna katincak meni pahang dasar si Haji kuled jeung pahang. Dengeun ngalagu sia mah kakak ngaledek Haji. Koplok geus angkat sia mah ulah diri mau balik sama koplok. Atuh Ji, meni ulah kitu ke kamu mah Ji. Ada maneh mah mau ngerasakeun caboga sawah maneh mah. Maneh ke sawah Haji mah balik. Meni kitu Ji. Aduh, Ji. Abu mah sia. Mana muka itu? Mana sendiri? Bos. Rokok. Nah, gitu. Sa itu. Aduh. Pukul sawah teh. Cicing di sawah ge menit. Oh. Oh, Mat ina mat teu puguh nuliskeunna.